Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum muslimin kaum muslimat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Simkuring dina waktos ayeuna bade neraskeun belajar ngabahas bismillah ku ilmu nahwu. Ngabahas bismillah ku ilmu nahwu aya 4 bahasan. Hiji, ngabahas huruf B. Kadua, ngabahas lapad ismi. Katilu, ngabahas lapad ar-Rahmani. Kaopat, ngabahas lapad ar-Rahimi. Nu kahiji urang bahas heula huruf B. Huruf B teh palawargi janten huruf anu sok ngajeerkeun. Anu disebatna huruf jar. Ari huruf jar prayogi majrur. Mana majrurna? Lapad ismi. Lapad ismi teh janten majrur anu dijeerkeun ku huruf B. B kalebetkeun huruf jar karena saur jurumiyah wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu walamu. Hartosna nyaeta ari pirang-pirang huruf anu sok ngajeerkeun teh nyaeta hiji min, dua ila, tilu an, opat ala, lima fi, genep ruba, 7 al-ba'u, 8 al-kafu, 9 walamu. Tah eta huruf anu sok ngajeerkeun. Karena ceuk saur qaidah haka hurufal jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Haka hurufal jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Mudmunduru balamu kewawun watawal kafu wal ba'u wala ala wa mata. Mudmunduru balamu kewawun watawal kafu wal ba'u wala ala wa mata. Tah sakitu palawargi ngabahas huruf B. Ayeuna urang bahas lapad ismi. Lapad ismi teh palawargi lapad anu dijeerkeun ku B anu janten majrur. Ari alamatna jeer lapad ismi nyaeta ku kasroh dohiroh. Nyaeta kasrah anu katingal ku soca. Ari alamat JR teh aya sabaraha sadayana. Saur keterangan alamat JR teh aya 3. Hiji kasroh, 2 iya, 3 patah. Karena saur jurumiyah walil khafdi salah satu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Sareng eta tetep pikeun alamat JR aya 3, hiji kasroh, 2 iya, 3 patah. Saur qaidah alamatul khafdil lati bihandobat kasrun wa ya'un summa fathatun faqad. Ari alamatna JR salasa
hiji kasroh dua iya tilu fatah kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat ari alamatna salasa hiji kasroh dua iya tilu fatah. Ari kasroh dohiro osok dianggo ciri JRT dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad munsorib, dua dina jama taksir munsorib, tilu dina jama muannas salim. Karena saur jurumiyah fa ammal kasratu fatakunu alamatu lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi al munsorifi wa jam'i taksiri al munsorifi wa jam'il muannatsis salimi. Hartosna nyaeta anapun ari kasroh osok dianggo ciri JRT dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad anu teu nampi tanwin, kadua dina jama taksir anu teu narima tanwin, katilu dina jama muannas salim. Saur qaidah fakhfid bi kasri ma minal asma'uri fi raf'ihi bi dhammi haitsu yansarif. Fakhfid bi kasri ma minal asma'uri fi raf'ihi bi dhammi haitsu yansarif. Tuluy maneh ngajeerkeun ku kasroh kana sakabehna isim kade salah kanyahoan dina rofana ku dhammah kitu deui nasobna ge ku fathah. Tah kitu saur qaidah. Teraskeun. Ari lapad bismi atau ismi teh mufrad, tasniah atau jama? Jawabna mufrad. Palawargi ari mufrad teh aya opat. Hiji mufrad dina bab i'rab, dua mufrad dina bab kalimah, tilu mufrad dina mubtada sareng khobar, opat mufrad dina bab la sareng nida. Kumaha kateranganana mufrad dina bab i'rab? Nyaeta wa huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqo bihima wala minal asma'il khamsati. Hartosna nyaeta kalimah sanes tasniah, sanes jama, sareng sanes tina sawarehna isim anu lima. Kadua, katerangan mufrad dina bab kalimah nyaeta wa huwa diddul murakkab. Hartosna lalawanan murakkab. Katilu, katerangan mufrad dina bab mubtada sareng khobar nyaeta wa huwa ma laisa jumlati wala bihima bil jumlah. Hartosna nyaeta kalimah sanes jumlah sareng sanes sibeh jumlah. Saur qaidah
wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan makna ladzi siqat la wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan makna ladzi siqat la wa in takun iyahu makna niktafa biha katuri Allah hasbi wa kafa wa in takun iyahu makna niktafa biha katuri Allahu hasbi wa kafa. Kaopat katerangan mufrad dina bab la sareng nida nyaeta wa huwa ma laisa mudofan wala syabihan bil mudof. Hartosna nyaeta kalimah anu sanes mudof sareng sanes sibehna mudof. Dina lapad bismi atau ismi ari be na be harap naon walerna eta mah bisa be harap jar asliyah bisa be harap jar zaidah. Kumaha lamun dipilih be harap jar asliyah? Nya anu saek mah urang nyana kana be harap jar asliyah karena saur katerangan al aslu fil kalami wa adamu ziyadah. Ari asal-asalna cariosan eta teu aya panambihan. Kumaha aturanana atau keteranganana ba harap jar asliyah? Ma yahtaju ila muta'alliqin yata'allaqu lahu makna fi nafsihi. Hartosna nyaeta di mana-mana be harap jar asliyah anu mika butuh kana muta'alaq anu dita'alukan ku harap jar sarta ngabogaan makna sorangan. Eta palenggeranana aturan be harap jar asliyah. Ayeuna nu kadua palenggeran be harap jar zaidah nyaeta wa huwa ma la yahtaju ila muta'alliqin yata'allaqu lahu laisa lahu makna fi nafsihi. Hartosna nyaeta di mana-mana be harap jar zaidah anu teu butuh kana muta'alaq anu dita'alukan ku harap jar sarta teu ngabogaan makna sorangan. Karena saur qaidah wa aliq hurufal jari wastasni khamsa la'alla wa mastasni walaula wa mazida wa masyabihal mazida wa dharfa alinko li fi'lin wa syabhihi wa dhammi jawamida. Eta qaidahna harap jar zaidah. Janten kesimpulanana palawargi lapad bismi atau ismi anu langkung afdol mah nganggo be huruf jar asliyah. Saupami nganggo huruf be jar asliyah berarti ngabutuhkeun muta'alaq. Muta'alaqna teh berupa aya isim atawa fiil.
khos atawa am, muqaddam atau muakhor. Eta muta'alaq. Naon hartosna muta'alaq? Anu cumantel kana eta lapad. Contoh, palawargi kaum muslimin mangga urang teraskeun. Menurut ulama Bisriyin teh nyaeta sae keneh muta'alaq teh milih isim. Karena saur palenggeran atau katerangan al aslu fil kalami ayakuna isman. Hartosna ari asal-asal cariosan eta isim. Nah abet kana isim. Sabab ari isim mah salaku mu'rob henteu meunang mabni. Naon tu mabni teh? Nyaeta mabni teh sad. Naon ari sad teh? Sad teh anu kaluar tina asal kiasan. Saur ulama Bisriyin sad teh aya 3. Hiji sad mukhaliful qiyas wal istimal, hartosna sad anu nyulayaan kana kiasna teu kana lakuna. Kadua sad mukhaliful istimal dunal qiyas. Hartosna sad anu nyulayaan kana lakuna henteu kana qiyasna. Katilu sad mukhaliful qiyas wal istimal. Hartosna sad anu nyulayaan kana qiyasna sareng kana lakuna. Karena saur qaidah mukhaliful qiyasu dunal istimal, mukhaliful qiyasu wal istimal, mukhaliful istimalu dunal qiyas, ta'rifuha ma'adamil iltibas. Nuka hiji nyulayaan kiasna tapi henteu nyulayaan lakuna. Nuka dua nyulayaan lakuna tapi henteu nyulayaan kiasna. Nuka tilu nyulayaan kiasna rejeng nyulayaan kana lakuna. Nuka hiji nyulayaan kiasna tapi henteu nyulayaan lakuna. Nuka dua nyulayaan lakuna tapi henteu nyulayaan kiasna. Nuka tilu nyulayaan kiasna rejeng nyulayaan kana lakuna. Tah eta palawargi penjelasan menurut kaul ulama Bisriyin tentang muta'alaq sae keneh kana isim. Teraskeun. Numutkeun ulama Bisriyin perkawis sibeh nyaeta aya 4. Hiji sibeh mudhof, 2 sibeh niyabah, 3 sibeh makna, 4 sibeh ibtikor. Saur qaidah nyaeta
kasabahil wad'i fisma jitana wal maknawi fi matawafihuna kasabahil wad'i fisma jitana wal maknawi fi matawafihuna kasabahil wad'i fisma jitana wal maknawi fi matawafihuna wa kaniyabatil latil fi'lin bila ta'asyurin wa kapti qorin usila. Tah sakitu panginten ngabahas muta'alaq menurut ulama bisriyin sae keneh kana isim. Ayeuna dina lapad bismi teh menurut ulama kufiyin harap jar asliyah teh saena nganggo muta'alaq tina fi'il. Karena saur katerangan wal aslu fil a'mal ayyakuna fi'lan. Hartosna nyaeta ari asal-asalna padamelan eta fi'il. Ari fi'il kudu aya syarat anu opat. Hiji kedah aya qad harfiah. Kadua kedah aya sin tampis. Katilu kedah aya saufa taswif. Kaopat kedah aya ta tanis sakinah. Eta syarat fi'il. Saur ulama jurumiyah nyaeta wal fi'lu yurafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Ari fi'il teh bisa dikanyahokeun hiji ku qad harfiah, kadua ku sin tampis, katilu ku saufa taswif, kaopat ku ta tanis anu sukun. Saur qaidah nyaeta wa fi'lu mu'rabun bi qad wasini wa ta'u tanisin ma'a taskini wa fi'lu mu'rabun bi qad wasini wa ta'u tanisin ma'a taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nunu wal ya'u fif'alan nawab ali wa sinu tanfisun ta'alu qurba wa sawfa taswifi ta'alu bu'da. Eta qaidahna muta'alaq fi'il menurut ulama kufah atau kupiyin. Teraskeun ayeuna urang pilih dina muta'alaq lapad bismi teh naha khos atau am anu langkung sae. Nya sapalihna ulama anu nyebatkeun langkung keneh sae nyana khos. Karena saur katerangan riayat talil maqam hartosna ngaraksa kana tempat. Sareng katerangan deui li anna kulla syari'in fi syai'in yudmiru bil lafdhi ma ju'ila makana tasmi'ah mubtada alah. Hartosna saha-saha jalmi nu mandang kana hiji perkara tangtu dina hatena eta jalma nyimpen lapad bismillahirrahmanirrahim. Sareng saha-saha jalmi nu kumandang kana ngarang tangtu dina hatena eta jalmi teh nyimpen lapad
alipu sareng saha jalmi nu kumandang kana tuang mangka dina hatena eta jalmi teh nyimpen lapad aakulu. Tah kitu maksadna kumaha kartos. Eta katerangan muta'alaq nyanak khos. Teraskeun. Beres tah muta'alaq dina lapad bismi nyanak khos. Name duanya. Tadi nu langkung saya teh naon? Isim atau fi'il. Katilu khos. Ayeuna urang pilih deui dina muta'alaq harap jar asliyah teh naha saena nyanak muqaddam dipayunkeun atau muakhir dipaneurikeun. Nya saur ulama sae keneh kana muqaddam dipayunkeun karena saur katerangan li anna taqdimal ma'mul alal amili yufidul khosi al ihtimami. Hartosna nyaeta sanya-nyana ngaheulakeun ma'mul mandeurikeun amil eta mindahkeun kana ringkes jeung gati. Saur qaidah waja'a litakhsisi qoblal fi'li tahamumin tabarukin wa fasli. Waja'a litakhsisi qoblal fi'li tahamumin tabaruki 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 wa fasli. Beres tah muta'alaq bismi atau ismi. Jadi kesimpulan tina perbedaan pendapat ulama teh janten rahmat ulah janten perpecahan. Nyana kesimpulan muta'alaq teh hiji bisa isim, bisa fi'il, khos, muqaddam atau muakhor. Kartos. Tah eta pembahasan lapad bismi atau ismi menurut ilmu nahwu. Kumaha kartos? Ayeuna lapad Allah. Dina kalimah bismillah lapad Allah teh janten mudhof pileh. Mudhofna lapad bismi, mudhof pileh lapad Allah. Naon mudhof teh? Nyaeta nyarande. Ari mudhof pileh naon? Nyaeta anu disarandean. Saur katerangan tentang mudhof nyaeta wal mudhofu tajurusani. Hartosna ari mudhof mah sok ngajaerkeun kanu kadua. Saur qaidah wasani yazru wanwi min aw fi idza lam yaslu illa dzaka wala mukhudha. Wasani yazru wanwi min aw fi idza lam yaslu illa dzaka wala mukhudha. Wasani yazrul wanwi min aw fi idza lam yaslu illa dzaka wala mukhudha. Wasani yazrul wanwi min aw fi idza lam yaslu illa dzaka wala mukhudha. Eta
keteranganana atau qaidahna tentang mudhof. Ari mudhof aya syaratan teu? Puguh bae aya mah. Naon syaratna teh? Nyaeta saur katerangan syaratul mudhofi ayakuna kholian anit ta'rifi wa tanwini. Hartosna syarat mudhof teh nyaeta kedah sepi tina ta'rif sareng tanwin. Saur qaidah nyaeta syaratul mudhofi ayakuna kholiya min wa tanwini takun musawiyan kholi anit ta'rifi wa tanwini syartul li awali khalahu sani. Syartul mudhofi ayakuna kholiyan min wa tanwini takun musawiyan kholi anit ta'rifi wa tanwini syartun li awali khalahu sani. Eta qaidahna tentang syaratna mudhof. Teraskeun. Ayeuna urang buktoskeun, nah ari lapad bismi teh sepi tina ta'rif sareng tanwin. Muhun atuh. Naon sababna? Sabab bade disipatan ku lapad Allah. Karena ceuk qaidah ini tanwinun wa anta idofatun samangsa ngalirik kuring anjeun ulah ngali tempat. Sekali deui. Ini tanwinun wa anta idofatun fa'id ma taroni la tahul makaniya. Ari kuring teh tanwin ari anjeun teh idofat samangsa ngalirik kuring anjeun ulah ngali tempat. Eta qaidahna sepi tina tanwin sareng ta'rif. Ayeuna ceuk qaidah deui. Nunan talil iroba au tanwina mimma tudhifuh dib katurisina minal mudhofi iskitit tanwina au funahu ka ahlukum ahluna. Ari mudhof kudu dipikeun tanwinna saperti lapad ahlukum ahluna. Ari mudhof kudu dipikeun tanwinna saperti lapad ahlukum ahluna. Beres tah mudhof. Ayeuna mudhof pilih dina lapad Allah. Naon cenah mudhof pilih teh? Saur palenggeran wal mudhofu ilahi yajri'u bil mudhof. Hartosna nyaeta ari mudhof pilih teh anu sok dijeerkeun ku mudhof. Karena ceuk qaidah wa qad yujarul isma bil idhofah ka qaulihim daru
abi mujaffah. Oke deui. Wa qad yujarul isma bil idhofah ka qaulihim daru abi mujaffah. Ari mudhof pilih aya syaratan dina lafaz Allah aya naon syaratna mudhof pilih teh nyaeta ayyakuna mukhayyarum baina ta'rifi wa tanwini. Hartosna nyaeta pilih-pilih antara ta'rif sareng tanwin. Karena cek qaidah mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwini wal mudhafu ilaihi syartun makurin. Mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwini wal mudhafu ilaihi syartun makurin. Pilih-pilih antara ta'rif jeung tanwin dina syaratna mudhof pilih ulah kawin. Pilih-pilih antara ta'rif jeung tanwin dina syaratna mudhof pilih ulah kawin. Tah kitunya punten lagam nama awon wios lagam bebas. Eta qaidahna syaratna mudhof pilih. Ayeuna dina lafaz Allah teh lamun dipilih antara ta'rif sareng tanwin naon hartosna ta'rif nyaeta kalimah atawa lafaz makna khusus. Cirina ta'rif nyaeta aya alif lam atau dina lafaz Allah. Eta teh ciri ta'rif atau kamaripatan atau kalimah khusus. Ari alif lam sok dipake ciri kamaripatan sok karena cek qaidah al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamutun araf taqwa fihin namat wa alatu ta'rifi alfa mayarid ta'rifa kabdi mubhamin qalal kabad wa alatu ta'rifi alfa mayarid ta'rifa kabdi mubhamin qalal kabad wa qala qauma inna halamin faqad in alifun waslin wa mata yajrin saqot. Eta qaidahna tentang ta'rif. Ayeuna lafaz Allah osok dianggo ciri kamaripatan naha alif hungkul atau lam hungkul. Nya saur ulama ihtilaf antara ulama Imam Sibaweh sareng ulama qaul Imam Ibnu Hasan al-Ahfaz. Lamun numutkeun qaul Imam Sibaweh mah alif sareng lam ciri kamaripatan teh. Tapi numutkeun qaul ulama Imam Ibnu Hasan al-Ahfaz lamna wungkul. Ari alif mah teu kasebut. Padahal eta alif cicingna mimiti kalimah. Karena saur katerangan numutkeun qaul ulama Imam Ibnu Hasan
al-ahfaz li annal alifa tusbatu fil ibtida wa tusqatu fidarji. Hartosna saestuna alif mah osok ditetepkeun dina nalika mimiti sareng sok dibuang dina nalika kadempet. Karena cek qaidah subutuha fil ibtida qadil tuzim ahad biha qad rajiha ma'al kalim. Subutuha fil ibtida qadil tuzim ahad biha qad rajiha ma'al kalim. Eta qaidahna. Beres tah lafaz Allah. Janten kesimpulanna lafaz Allah teh jadi mudhof pileh. Ayeuna kantun lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman janten naon menurut ilmu nahwu. Lafaz Ar-Rahman teh janten sifat kahiji tina lafaz Allah. Lafaz Allah anu ngagaduhan sifat Ar-Rahmani nyipatan lafaz Allah. Dina kalimah bismillahirrahmanirrahim lafaz Allah teh dijeerkeun, maka sifat oge kedah dijeerkeun. Jadi lafaz Ar-Rahman teh sifat kahiji tina lafaz Allah. Ayeuna Ar-Rahimi. Ar-Rahimi sami janten sifat kadua tina lafaz Allah. Lafaz Allah dijeerkeun, maka lafaz Ar-Rahimi oge dijeerkeun. Beres tah pembahasan bismillah numutkeun ilmu nahwu. Kumaha kahartos? Sakitu panginten ti sim kuring. Hapunten bilih aya nu kirangna anu lepatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.